beres nangis Kanjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kanjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan beres faqultu lahu cekuring ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah lima bakaita ya Rasulullah kunaon nangis Kanjeng Rasul abdi mah teu hayang ceurik teu naon kok Gusti mah ceurik faqala saur Kanjeng ya soban haulai yu'azzabuna fi kuburihim ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa deuk kumaha teu ceurikna lumansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun akhirna fa khaffafallahu anhum al-azab alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana summa qala alaihi salatu wassalam saur Kanjeng ya Sauban ya law sama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal disariksa ieu jelema petakan pohara jasa Kanjeng mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu ya Allah faqultu cek kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur saur Kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugeuskeun Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae hirup hate caat pae hate poe dai hirup mah hate teh ka adi bager bae ka lanceuk bager ka uwa ka mamang eta ngaranna cang hate neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu ya kunaon ceuri ulah hayang jajan ieu eta budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae ya kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh Encah, jangan saja yang kawin tolong si siamat. Goblok usaha heula tuh. Ulah ka hayang kawin. Pan eta datang ka imah nanya kieu, aing lain dibere jalan, kadanan bere anak mah. Nya dicarekan. Nya ngadoakeun teu bagus teh. Tek paeh teh Pak Haji. Wae kate mah doana gitu bagus dan dibatur. Ya eta doa. Jadi cang hate mengenai dagang, modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nana. Geus cokot tai sumur bulaan teu neun dihareup. Mareuli jelema tina 100.000 jadi 200.000. Isukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon ieu dagang endog cekna teh atuh besi tabrakan ajur kabeh asana rugi cenah cekna aing ieu duh dagang piring gitu keneh kumaha nya si dagang-dagangna poe hate tapi nu kitu ngaranna ta dagang we hese dagang we hese tak bae dek kawin ge manihara rese ya poe hate ngaranna batur geus gawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe hate teh nu kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui
Eta teh lain masalah laku teh laku na poek hate. Poek hate awe ge kitu kene. Batur geus kawin deui jana encan kene poek hatena. Coba lamun caang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe tah teu riba eta eta ngaranna caang hate. Menang 2 bulan teh bawa grobol tuh. Wah bae mah. Tah sahaja lemah nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula atuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok teinget ka pae aki-aki nonton bola tolol masyaallah ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan nyahokot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun cet urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang subuh. Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat malayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran ahya loba bil amalis sholih di antarana ku amal soleh amal soleh maca Quran maca sholawat zikir salat ngan hari salat rogoibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos kituna atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat rogoib mah ulah bid'ah kos munaya di lembur urang digenggerekeun ulangan urang mah ulah milu kos itu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta teh meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang ka dinya ulah milu ulah baik guys sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala puasana pohara jasa ganjaranana cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ribu ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan padi urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae Allah teu ridhoan mah tukang neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun pae surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab pae surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho. Nah, pada gedena
ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-mulia. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Berak nyanana nu nyebutkeun teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tarada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi non kitu ngaranna ganjaranana. Tilu wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunia, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab, Senin, Salasa, Rebo, ngenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Pohara jasa ganjaranana. 7. Sekangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin, sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci. Jang eta mah teu bisa asup. Kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saja kalau ini dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin, sajelema nu puasa 8 poe, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari, haji pandi ka dieu. Haji ka dieu, haji ujang, haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga nu lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna.
asal asup tah dibikeun geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat-sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi lu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit bae kajual warung. Hasil maksud tah itu 10 poe pokoknya barang pentam naon bae. Nah ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab puasa 10 poe menta ngan menta na geus bae urang mau ulah jelas sapira dunia loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yudda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai, dia kiai kamari mah keur ngridit, cerdas, barang ngridit pohoan. Pohoan hukula ka Tarajasa. Di Wetan, di Kulon, di Kaler aya kiai nu tata dina cerdas, barang ngridit, supet hatena. Itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit. Tolol cak Allah cabut. Cabut deui ku Gusti Allah, cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit. Cak aing cepet bae kajian kokoman salat teh moal khusuk keureut teli anjing kajian kokoman aja aing ulah tuh eta dijabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh bisa ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati minta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan guys. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27. Oe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan oh masalah. Sambungkeun di Rajab puasa, bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa. Jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru.
Tapi bukti dah puasa orang aja lain tambah guru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu, jangan pindah dahar doa. Tadi dah berang jadi peti. Malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok diaya-aya tuh puasa apa diaya-aya. Nah, masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa nak puasa gitu, puasa syariat. Tuh gitu. Kanjeng Nabi wa man shalla sabi awal isrin. Dia nama puasa 27. Min Rajab di bulan Rajab. Naima kutiba lahu syiamu sittina syahran. Ditulis kata jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. Genep 10 bulan. Lamun satahun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 30 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti Mentaridona. Terutama berangna kurang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki ya nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah. Geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu, Pak, Bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggunya deuk puasa. Nangis pokoknya mah segala naon udah ditinggalkan di puasa. Jadi guys asal tak subuh ya keluar keluar zohor asup deh keluar asal nak menang 27 poin berubah kulitnya putih. Alabatan kotok lagi negeri aja. Tak itu bagus lah kalau gitu. Ayo guys kolot malah lelempangan jauh daek gitu. Ayang kanu gelis atuh sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek atuh. Geus mending sadar diri bae babaturanna geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti, mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa, geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon memang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyilih Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli nak ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat pan abdi mah di pabrik manggut teu kudu 27 bae. Tuh, abdi mah baru-baru 20 tilu cenah kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Baru-baru 15 atuh abdi mah Gusti, ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. Tujuh poe. Baru-baru 7 Gusti, atuh lain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh piko bae. Nawar keneh tilu ge, boro-boro Gusti, lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi. Lain teh hayang
musik puasa teh sapoe ge jasa nyelangkeun jang sampai gantung habak. Wah kitu. Itu bisa sapoe acan budak seumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar ngini. Masya Allah, kuat sapoe puasa kamalinaan. Kamalinaan, guys, azamkeun di jeratnya 27. Ai praktek barang murid nama ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Nah, ulah nuturkeun ustad. Kamu ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah. Ulah sama. Ustad tinggal ustad ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha. Ngan ulah haju ngahina ka ustad tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kerjaan. Cek bae urang-urang nyana-nyana. Masyaallah, diceritakeun ti kisauban anu gola. Ciki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng. Dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanit. Dongeng na asbat tabi'in mababarengan teh jeung tabi'in anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Kitu bae terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ke akhirat. Tah, kuari urang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah di akhirat tuh bermasalah. Bermasalah kiai we nya babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buru tina doa. Waalaikumsalam. Aduh marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui. Masya Allah, doakeun tengah penting urang, masya Allah, ieu negara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Geus doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok aja kain tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, mesti teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Provinsi urang amin. Mantap, beres bae. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai na eta. Mana ieu dongeng. Jadi lain urang ekstrim ka pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira, kata di dage masan. Dina bogana ge ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar ka kula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Balagi sebab gua ada sok doakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager ka kula aja bager kan iki. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung mesti dibere duit.
Sakitu dong faktorna anu mantap kembung diondang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunah-eunahna salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang tata deui teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan sadidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa. Deuk kumaha teu ceurikna. Numanca kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqafallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana. Kan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah. Reda siksaan. Sumaqala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban. Ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae. Wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim wa disariksa ieu jelema. Petakan pohara jasa Kangjeng mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Faqultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus putus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati. Shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat bae sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun soma naharoha wa goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah kali itu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur caritakeun gedena ganjaran.
Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah iyalah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi